Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastasim kuring Erlita Juliani Nazwa Putri di kelas 10-4. Kahirupan ma'ana. Edo S.Y. Ma'ana tukang surabi. Saban subuh satya nganti nu meuli. Satuhu usaha ngadago rezeki. Cek paribasa najan ngan payu sasiki ma'ana dagang surabi. Teuing geus ngaliwatan pirang rewu janari. Aya rame, aya sepi. Kauntungan henteu pasti. Ma oge linteuh hayang jiga batur. Ma yakin rezeki mah aya nu ngatur. Kukituna henteu kudu jadi catur. Gede leutik emak tetep ngucap syukur. Ma'ana tukang surabi. Satya usaha nganti nu meuli. Rek rame, rek sepi. Tetap sumujud ka Gusti. April akhir 82. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.